Audio Jungle. Apa dihakan tot apa tuh mana rana gelis ini mana tuh jadi tuh anu deket pengkolan lempeng. Aduh biasanya ngajak gelut kain Ih atuh siapa kah Kang Agas jika bajai wae di bejaan teh di mana-mana ge ye pengkolan mah pengkol eueuh nu lempeng emang nyebut pengkolan lempeng jeung di mana jeung saha di kampung urang mah loba randa teh di siapa kudet alias kurang update. Emang saha gitu? Pokoknya mah gelis. Heeh nyaho gelis saha? Apal tuh sapi polot montokna teh juga kitu. Lamun lempang lain ngageboy meri deui, ngageboy. Dua pokoknya. Heeh. Rana tapi teh Rana. Alamak, aing ketinggalan info atuh ari kieu mah mul. Mana emang kudet? Wingen ya? Wingen. Tah. Hakan atau hakan? Kuda aing teu maju-maju itu teu hakan. Lah. Eta saha we? Awewe teh meni geulis kitu euy. Montok deui. Emang itu apa? Kan eta anu dicaritakeun ku aing teh, Neng Nur teh eta. Rana anyar teh eta. Oh eta. Sayang kenalan duh euy. Jika tuh buru gerak aja kenalan. Sugan we daekeun. Akan Sok. Dasar si bontot matana teh kaop ningali nu geulis saeutik langsung we kitu. Dasar. Mun kitu daekeun awena teh. Mangga aya pergi naon? Naon akang? Ki. Hayang kenalan teh abdi teh. Oh, manawi teh naon akang mah kitu-kitu ge meuni grogi. Kenalkeun abdi Bon. Abdi Neng Inut. Oh, Neng Inut. Nah, atuh pon Kang. Sapertos nepon warung wae. Ih, ari nami asli nama abdi teh Bontot. Oh, Kumargi anu keren mah Bon. Manawi teh Abon. Bios nyuhunkeun nomor akang. Nomor naon Kang? Nomor rekening? Ih, sanes rekening. Iya, manawi teh nomor rekening dengan senang hati. Tadi nama Pak Abdi bade dipastikan. Neng mau rekening wae. Nomor naon atuh Kang? Nomor itu Sapatu? sanes. Aduh sepatu. Naon atuh Kang? Nomor atuh? Sanes. Aduh, nomor itu. Nomor iya kan? Ih, tekenging Kang. Sanes maksudnya nomor HP. Oh, manawi teh nomor iya tekenging. Sanes. Mangga atuh. Mun, mana HP-na atuh Kang? Tadi aku Abdi serangkeun. Iya Kang, nomor Abdi dinamiana ku Abdi Neng Inut. Alah. Nuhun ya, Neng. Aduh. Puhun sami-sami Kang. Atas ratunya Kang Abdi ieu bade ngagaleula tarasi ka warung. Oh, mangga. Tidak baja gitu. Kumaha hasil can? Lain hasil deui, Bol. Mere nomor HP ongkoh. Wah, Lainnya serius jika nama kesem-sem ka WG euy. Yo, mana Neng Nur. mana Anu aya atuh. Cing sia mah boga pamajikan. Lain atuh naha catur uing diserang kabeh kieu. bongan mana lila tuh nyakuing teh pasukan serang. Balik gitu mah. Main satu teh bosan Geus bosan main bener balik ka mana atuh nelpon Neng Nur abang jalan ayo tuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mau mantuan heula yuk urang meresan catur. Oh. Dasar si bontot. Duh, asa kaingetan wae Nur euy. Iya gitu anu di anu cek batur bejana cinta pandangan pertama teh. Aduh. Piraku ai kuring cinta mah deh. Namun kurang ngomong langsung ka ditu, sieun ditampik stroma ditampik kana ku awewe teh. Tapi kan ka ayeuna ge pan jadi kujang kolot gara-gara ditampik kana awewe. Tapi kita nyana naon geus nyerah. Wah, kudu bisa. Diacakan ya. Sugan we nyantol. Itu nyantol wae mah rek indit ka Pak Ojo sugan. Kan beunang pasti. Sampurasun Kang Bontot, si mantan jawara Sunda teh ya. Rampek tukang apu, mangga saling Sok gitu si Abang mah. Aduh, kenaon atuh Kang ulang-ulang sorangan wae siga nu rek bunuh diri wae atuh. Pejeun heueuh pring teh rek bunuh diri. Kakara ge bieu teh ngeusian racun eta kanu cai bieu. Tuh goblok. Goblok sih racun Kang. Aduh, Si anu leuwih goblok anu banget. Aduh. Dasar si doraka goblok. Aduh. tukang kumaha tukang meureun kuncuk wae atuh ngada racun mah aduh. Oh, paling jadi 5 menit ge paeh sama Main teh lampura ka mah ieu mah. Juk. Dasar udah goblok. Aing bisa berat gerak eta nyabu jigong ke. Sekarang naon teh budak. Di sambaran kuku-kuku. Ingat deh. Ingat wah eta kajeun rana oge da. Jika nama underdeal nama alus keneh di tempat-tempatnya. Telepon wae gitu. Telepon wae aya kawani. Mana nomorna teh? Saha ini nomornya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang saha ieu nya? Oh, sim kuring. Kang Bontot teh ya. Anu tadi kenalan di jalan gini kan. Oh, mohon. Mohon Kang. Ayo pergi naon? Teu aya nanaon, Neng. Mun eta Neng teh aduh, nah atuh asal lompatan wae di pikiran Akang gitu tah. Teu capek ari Neng lompatan di pikiran Akang. Si Akang masuk gembel gitu. Gua tuh gembel naon. Tapi mohon ketang Akang teh ente nuju di gembel. Gembel cinta. Neng. Kumaha lamun besok kurang ketemuan biasa teu? Oh, mohon. Biasa kok Kang. Mangga di mana tempatnya? Eta biasa di warung TO anu pengkolan teh Cikalong geuning, kan? Wakang ditraktir. Mohon abdi engke pasti sumping Kang. Nuhun. Waalaikumsalam. Aduh, pujaan hate. Aing beunang jika nama ieu kawin ya, lebaran haji teh kawin. Siap-siap udah. Sukan rek eta heuh. Mani lagi tuh, poe kebang 7 rupa 77. Duh, geus jam 8 ieu teh. Tapi can aya we ka dieu, boa-boa bohong gitu Neng Nur teh. Aduh, mun bohong teh geus gagal di we cinta urang teh ah. Jam 8 eueuh wae ieu teh.
Waalaikumsalam. Atas suami Kang antosana? Ah henteu mung ti usum rambutan we dugu ka usum halodo kieu. Masak heureuy. Mangga atuh calik teh. Teh Neng. Antosan Neng mah. Bade 10 tahun oge kok ame antosan. Ah biasa wae ya Kang. Ah menu ah. Yang naon teh? Pais ieu impun kan? Harega mulai. Ieu ai siapa sih ieu euy? Apa itu? Kan deui ah. Di dia anu pang mahal-mahalna anu pang enak-enak naon. Teh, kocok, sarangna bakar ayam. Oh, nyata satu aya tah we lah. Sebagai Duanya. Pak, makan. Iya, teh. Kudu kocok. Iya, udah langsung Teh, kakak ieu kerenna. Matur nuwun teh. Asa apa? Saha ya, Kang? Bisa kieu geulisna. Lain digelis kumisan. Awewe idaman 2018. Mohon atuh teh hatur nuhun ya. Iya, nuhun teh. Lain sekarang harinya dia mah. Banyak ya ditiung tapi. Iya kayak kumisan. Mata di leuk Kang. Mohon atur Kang. Aduh kedua. Neng, akang teh bade nyari sesuatu ka Neng teh. Nyarios naon atuh Kang? Nu bikin penasaran wae. Ih, kieu salaresna mah Neng. Cing namut geura pandanganna. Salaresna mah akang teh cinta ka Neng teh. Cinta pada pandangan pertama kitu tah. Si Akang mah tiasa wae sok keureuy wae ka abdi teh. Ih, serius akang mah Neng, lain heureuy. Pokona mah Neng teh kawanti-wanti bagaikan bidadari anu turun ti kahyangan pokona mah. Mohon bade nyarios naon atuh kitu Kang? Nya cinta akang teh ka Neng teh salaresna mah kitu tah. Lop gitu. Oh. Nah, tuh Akang teh sieun kitu cinta ka abdi. Nah, atuh make bet sieun sagala sakitu geulis bahenol nemplok kitu. Henteu akang mah teu sieun ah. Abdi teh bade jujur salaras sama ka Akang teh. Nah, gitu kumaha? Abdi teh rana teh atos 5 kali. Hah? 5 kali? Meni bau Kang. Masih mam jengkol aduh budak. Mohon wias Kang. Teh sawias Kang. Nah, kek geulis kieu geus rana 5 kali kumaha caritana ieu teh? Mohon Kang leres abdi teh atos rana 5 kali. Cara oge abdi teh maot sadayana. Waduh, maot. Mohon Kumaha caritana atuh eta teh teh? Mohon kieu Sok caritana teh. kumaha. Anu kahiji saroge abdi teh maot digemrong cucungmu. Digemrong cucunguk. Kamari ge abdi digemrong cucunguk itu maot geuning biasa wae. Mohon Kang digemrong cucungmu teras lompat ka jalan teras katabrak mobilnya maot atuh Kang. Aduh, nyaan aya kitu mah deui atuh. Aya cara ge nu kahiji kitu nya. Mohon. Cik aya cara ge nu kadua kumaha maotna? Cara ge anu kadua teh katabrak sapeda. Katabrak sapeda nggak bisa maot. Mohon Kang sapedana naik truk. Nya maot atuh Kang. Ih, atunya heueuh sepeda naik truk katabrak mah atuh pasti maot. Aduh, aneh-aneh wae. Cik ai salaki nu katilu kumaha caritana tah? Cara ge anu katilu mah aneh Kang. Aneh kumaha? Aduh, ieu teh asa pejuta tadi ge arah aneh itu. Mohon Kang anehna teh
pas abdi malam pertama Aduh. dibuka acuk abdi teras rewas Kang, Rewas, teras maut didinya keneh Kang, jantungan. muhun La ilaha illallah. Lamun kusim kuring mah terus dibuka-buka gitu mah. Wah, digabruk merenang. si Akang kesoai. Tah, eta nu katilu bener aneh. Nuhun. Nu kaopat kumaha? Anu kaopat mah lucu Kang, Cik lucu kumaha itu? muhun lucu nate kieu abdi teh nyimpen lauk asin dina meja nganger racun beurit ku abdi teh teras teh dituang ku anjeunna Waduh. nyap teras mah harita keneh Kang. Eta itu nu Lucu, Kang. eta itu nu kaopat mah. Nuhun. Aduh. Nyawa eta teh Mohon lauk asin. lauk asin teh jangan Kayak beurit. mohon. Lah di dahar. Mohon. Edan eta mah aduh. Mohon. Anu kalimah kumaha it? Duh. Mohon Kang. Neng teh dugi ka ayeuna ge meuni reuwas kuno kalima mah. Duh. Cara ge neng anu kalima teh nuang baso. Nuang baso teh sageung peureup. Yo. Mohon. Meureun anjeunna teh kaselek Kang. Basona teh nu sageung peureup teh. Teras we bakal tingkur uas neng teh. Ku neng teh ditinggang we punukna teh Kang. Alhamdulillah Kang si baso teh keluar. Abet maut. Mohon Kang. Da punukna ku abi diketing ku martil. Duh, aku martil. Yang kenalan. Pejabat kuring terek bunuh diri gitu. Bunuh diri lah, Dit. Mau kan bunuh. Tapi dia